Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping dina pangajaran Basa Sunda kelas 11. Kamari hidup kantos diajar ngeunaan sisindiran. Dina danget ayeuna ibu bade medarkeun ngeunaan panata acara. Aya anu parantos terang panata acara teh naon? Sata acana tepangkeun deui Ibu Wasta Nopia Rahmawati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Sata acan medar kana materi dina pedaran anu bade didugikeun aya 4. Anu kahiji nyaeta mikawanoh panata acara, anu kadua nyaeta lengkah-lengkah panumbu catur, anu katilu nyaeta pancen panumbu catur, anu kaopat nyaeta perkara anu kudu dipilampah panata acara. Anu kahiji ngeunaan mikawanoh panata acara. Panata acara teh aya 2 rupa, nyaeta panata acara dina hiji acara anu disebut protokol atawa MC. Aya panata acara dina sawala, rapat jeung sajabana anu disebut panumbu catur atawa moderator. Nah, panumbu catur jeung MC teh aya bedana. Naon cobi bedana? Panumbu catur jeung MC teh aya bedana. Panumbu catur nyaeta anu nyepeng kadali atawa ngatur jeung ngukulakeun dina hiji cirangan atawa sesi kagiatan. Ari panata acara mah nyepeng kadali sakabeh kagiatan. Materi anu kadua nyaeta lengkah-lengkah panumbu catur. Lengkah-lengkah panumbu catur di dieu anu kahiji ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara. Tuluy nyusun kalimah panganter samemeh ka pangjejer. Anu kadua mika nyaho kaayaan jeung kasang tukang pamiarsa atawa audiens pikeun milihan diksi atawa kekecapan anu merenah. Anu katilu nyata mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. Anu kaopat mika nyaho runtuyan acara, lilana waktu anu disadiakeun pikeun narasumber, lilana waktu pikeun tanya jawab jeung jumlah cirangan tanya jawab. Anu salajengna nyaeta nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting nu ditepikeun ku narasumber. Salajengna nyiapkeun raksukan atawa dangdanan anu merenah luyu jeung tema acara. Anu terakhir nyaeta nyiapkeun alat panuduh waktu. Lajeng materi kanu katilu nyaeta pancen panumbu catur. Di dieu anu kahiji nyebutkeun jejer jeung pasoalan anu rek disawalakeun. Anu kadua nyebutkeun pangjejer katut kasang tukangna, utamana mah anu luyu jeung jejer anu rek disawalakeun. Anu katilu ngatur lumangsungna sawala kalawan tandes komaraan bari tetep ngajenan ka pamilon sawala. Anu kaopat ngatur saha anu kudu nyarita nangtukkeun waktu sawala muka jeung mungkas awala kalawan tartib. Nah, selain anu didugikeun tadi, pancen panumbu catur teh anu kahiji nyaeta bubuka. Muka lumangsungna presentasi, diskusi, seminar jeung sajabana. Eusina ngucapkeun salam, ngedalkeun rasa syukur, jeung panuhun pikeun kasempetan jadi panumbu catur. Anu kadua nyaeta pangwilujeng ka pamilon. Maksudna nyaeta pikeun nembongkeun rasa someah jeung pikaresepeun. Hadena upama ngawilujengkeun sumping ka pamilon anu geus dirohangan. Anu katilu nyaeta pedaran singget kasang tukang jeung tujuan presentasi. Usahakeun sangkan pamilon ngarasa katarik kana materi anu dipedar ku pangjejer. Anu kaopat nyaeta wanohkeun pangjejer jeung topik presentasi. Dina waktu ngawanohkeun pangjejer, diusahakeun sangkan pamiarsa ngarasa yakin kana kualitas jeung kamampu pangjejerna.
Anu kalima nyaeta nangtukeun waktu jeung aturan diskusi. Waktu anu diatur teh ngawangku pedaran jeung dina cirangan atawa sesi tanya jawab. Anu salajengna nyaeta mere waktu ka pangjejer pikeun medar materi. Pangjejer dibere rongkang waktu anu geus ditangtukeun samemehna. Anu salajengna nyaeta ngarangkum isi pedaran. Nuliskeun pokok utama anu dipedar teu kudu panjang teuing tapi intina bae. Anu salajengna nyaeta ngahaturanan pamilon pikeun nanya. Unggal jirangan biasana dibere kasempatan pikeun 3 urang pananya. Lajeng nyaeta panuhun pangjejer jeung ka pamiarsa. Tepikeun kalawan ikhlas jeung someah dibarengan ku imut jeung pasemon anu hegar. Anu pamungkas nyaeta mungkas acara. Pungkas acara ku rasa syukur. Hade upamana ngagunakeun ungkara anu matak ngahudangkeun sumanget. Materi anu salajengna nyaeta perkara anu kudu dipilampah ku MC atawa panumbu catur. Nah, kahiji nyaeta perkara anu kudu dipalire MC diantarana vokal. Vokalna kudu bentes tur buleud sarta tetela kadengena. Anu kadua lentong jeung wirahma, henteu tegeg, henteu dialeu-aleu teuing, henteu gancang sarta henteu ancad laer. Anu katilu nyaeta pangaweruh anu jembar. MC kudu mibanda pangaweruh anu jembar utamana ngeunaan materi acara. Katut anu rek ngeusian eta acara boh jelmana boh kesenianana atawa nuliana. Anu kaopat nyaeta ngareka basa. MC oge kudu pintar ngareka basa pikeun jadi bumbu pangirut nu ngadengikeunana. Anu matak MC kudu mibanda kabeungharan kecap anu euyeup sarta hadena mah bisa ngareka basa anu orisinil. Anu kalima nyaeta surti. Anu dimaksud surti di dieu nyaeta bisa ngabade ka hayang pamiarsa. Anu matak samemeh nga-MC-an teh kudu nyaho heula medar anu disanghareupeunana. Jadi MC dina acara anu dihadiran ku pamiarsa pajabat tangtu beda jeung jadi MC dina acara barudak sakola jeung sajabana. Anu kagenep nyaeta sikap anu hade, ngawengku tata krama, paroman jeung gerak-gerik liana. Anu katujuh nyaeta mibanda rasa humor. MC anu hade biasana mibanda sense of humor atau rasa humor anu luhur. Utamana mah dina acara pintonan-pintonan anu sipatna hiburan. Sanajan lain bodor sarta teu kudu ngabodor, rasa humor teh penting pikeun ngahirupkeun suasana nepi ka suasana teh karasa hegar. Anu salajengna nyaeta perkara anu kudu dipilampah ku panumbu catur. Anu kahiji datang leuwih ti heula tibatan pamilon. Anu kadua pariksa sound system atau mikrofon kasiapan selip presentasi materi. Anu katilu ngawanohkeun diri ka para narasumber samemehna. Anu kaopat nyiapkeun biodata atawa kurikulum vitae atau CV anu bakal urang dibacakeun ku panata acara samemeh urang prak ngamoderatoran. Anu kalima maca heula biodata unggal pangjejer sarta pastikeun urang bisa maca kalawan bener isi biodatana. Nah, saatos hideep ngaregepkeun materi anu ku ibu parantos didugikeun, aya pancen anu kedah dikerjakeun nyaeta ngadamel teks panumbu catur. Temana bebas saluyu sareng kagiatan acara anu bade didugikeun. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.